Naon sababna dina setiap kitab aya nu dikawitan heula ku kalimah bismillah. Para ulama masihan sabaraha alasan diantawisna kahiji alasanana teh iktidaan bil kitabil aziz bibtidaihi. Kahiji alasanana sabab dina setiap Al-Qur'an, setiap surat anu aya dina Al-Qur'an pasti dikawitan heula ku kalimah bismillahirrahmanirrahim. Ieu teh tos sesuai sareng katerangan ae fil lauhil mahfuz au ba'da jam'ihi wa tartibihi fil mushaf. Sabab di lauhul mahfuz Al-Qur'an eta sabada tos dikempelkeun, sabada tos ditartibkeun. Al-Qur'an dina setiap suratna dikawitan heula ku bismillahirrahmanirrahim. Eta kahiji. Anu kadua naon sababna dina setiap karangan kitab make jeung dikawitan heula ku bismillah. Sabab aya hadis inna awwala ma katabahul qalamu bismillahirrahmanirrahim fa iza katabtum kitaban faktubuha. Saur Kangjeng dina hadisna nguningakeun sanyanyana kawitan setiap perkara anu ditulis maka kedah dikawitan heula ku bismillahirrahmanirrahim. Fa iza katabtum kitaban faktubuha. Atuh di mana-mana aranjeun nulis kana hiji kitab, kana hiji buku maka kudu dikawitan heula ku bismillahirrahmanirrahim. Dina hadis anu sanes dijelaskeun iza katabtum kitaban faktubu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim. Dina riwayat nu sanes saur Kangjeng di mana-mana nulis aranjeun sadayana kana hiji kitab kana hiji buku faktubu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim. Maka kedah ditulis dina kawitan kitabna, dina kawitan bukuna, dina kawitan karanganana ku bismillahirrahmanirrahim. Aya deui hadis anu nguningakeun ieu hadis ti Abi Daud sareng saliyana Abi Daud kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au ajdam. Saur Kangjeng saban-saban perkara anu ngagaduhan kamulyaan anu teu dikawitan heula ku bismillahirrahmanirrahim maka eta perkara teh kurang dina kabarokahanana. Lir ibarat boga sato anu teu aya buntutan atawa boga sato anu henteu nu budug anu seueur aeban tah sapertos kitu. Terakhir nah make jeung kedah dikawitan heula ku bismillahirrahmanirrahim sabab guru-guru urang sadayana, para ulama sateuacan urang sadayana eta dina ngarang setiap kitab sok dikawitan ku bismillahirrahmanirrahim. Tah sakitu cekap naon sababna, naon alasanana setiap kitab, setiap karangan pasti dikawitan ku bismillahirrahmanirrahim.